Mangga ayeuna pelajaran teh pelajaran cara mulasara mayit. Al-Qur'ana surat At-Taubah ayat 84. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbaril izzatulillah wali rasulihi walil mu'minin wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Anu eusina urang ulah nyolatan jalma anu kafir, jalma anu munafik, jalma anu fasik sakumaha nyolatan jalma-jalma anu mukmin anu iman. Tah ari jalma anu iman mah anu Islam di mana lamun maot teh maka urang fardu kifayah kudu nyolatan. Tah di mana urang mayunan jalma anu caket kana maut nu disebat sakaratul maut. Tah urang teh didinya diparentahkeun supaya ngatalkinan gitu. Ditalkin teh hartosna papagah gitu. Di mana aya jalma nuju sakaratul maut pek talkinan ku kalimah la ilaha illallah. Ta insyaallah jalma mukmin mah jalma muslim di mana ditalkinan boh dina hatena boh dina mulutna bakal ngucapkeun la ilaha illallah. Sing saha jalma anu dina waktu mautna ngucapkeun la ilaha illallah maka ieu jalma teh bakal jadi ahli surga. Lantaran kitu ku urang teh tah di mana ngemitan anu nuju sakaratil maut teh sok ku urang teh bimbing supaya anjeunna ingat kana eta kalimah la ilaha illallah. Apan kitu parentah Rasulullah teh itu laqinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Peku anjeun talkinan, peku anjeun pagahan jalma anu nuju sakarat supaya ingat, supaya nyarioskeun, supaya ngalapalkeun la ilaha illallah. Lajeng di mana upami tos ngantunkeun tos maot sok urang teh doakeun deui. Lamun mah oge socana muka tutupkeun. Bari urang ngadoakeun Allahumma gfir lahu warfa darajatahu fil mahdiyin wabsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi wahluhu fi aqbihi. Nya kitu deui upami urang ngalayat jalma anu ngantunkeun sateu acan diibakan, sateu acan disolatan geuningan urang sok ngalayat. Tah eta teh doa nu pangpayuna eta Allahumma gfir lahu warfa darajatahu fil mahdiyin wabsah lahu fi qabrihi
wa nawwir lahu fi wahlubhu fi aqbihi. Salajengna fardu kifayah eta mayit teh dimandian. Tah kumaha cara-carana ngamanian? Ari ngamanian mayit teh sakurang-kurangna sagoreng-gorengna 3 jalan. Tapi lamun mah ieu teh diperkirakeun 3 jalan teh can bersih, sok we diteraskeun deui 5 jalan, 7 jalan. Tah saparantosna dibersihan heula kokotorna, payunkeun teh carana teh kumaha heula bersihan heula bagian badan anu osok dianggo wudu. Jadi sanes kudu diwuduan, tapi diwasu anggota badan anu osok dianggo wudu. Di antarana kan rarai, mastaka, panangan, sampean. Tah eta payunkeun diwasu gitu. Payunkeun heula anu bagian katuhu heula gitu. Nah henteu ku diwuduan, da mayit mah moal salat. Bahkan mayit mah kudu di salatan. Jadi kudu wudu mah urang anu bade nyolatan itu. Nah salajengna saparantosna rengse dimandian, tah salajengna diparentahkeun fardu kifayah deui kedah dibungkus. Dibungkusna ku kain anu warna bodas 3 lamar gitu. Tah salajengna di mana parantos rengse dibungkus, lajeng diwajibkeun fardu kifayah deui hukumna nyaeta di salatan. Urang anu nyolatan imam. Di mana mayitna awewe, maka mayun teh kana palebah tengahna. Di mana eta mayitna teh lalaki, maka mayun kana bagian mastakana. Carana nyolatan mayit, urang teh ngalaksanakeun takbir 4 kali. Takbirna teh masing-masing ngangkat 2 panangan seperti urang dina takbiratul ihram. Takbir kahiji lajeng maca Quran surat Al-Fatihah. Lajeng takbir kadua teraskeun kana maca sholawat. Lajeng takbir anu katilu maca doa dikawitan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madholahu wa agsilhu bil ma'i wasalji wal barod wa naqihi minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairum min darihi wa ahlan khairum min ahlihi wa adhilhul jannah wa qihi fitnatal qabri wa adzabannar. Lajeng takbir kaopat, tos ngalaksanakeun takbir kaopat, baca deui doa Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Teras we
assalamualaikum kabelah katuhu. Lajeng saparantosna rengse nyolatan teras dicanak nyata bade dikuburkeun. Carana nguburkeun anu sunnah, cara ngalebetkeun mayit teh ti beulah bagean anu engkena bakal dianggo sampean. Jadi ngalebetkeun mayit teh mastakana heula. Tuluy digolosorkeun engke terakhir sampean. Gitu. Urang kan kabiasaanana ngalebetkeun mayit teh di beulah kiblat. Itu sekaliguskeun. Tah sunah nama dilebetkeun teh mastakana heula. Engke terakhir sampean. Ti beulah anu engkena bakal dijadikeun sampean. Mun di urang mah daerah urang ngalebetkeunana teh ti beulah kidul gitu. Bari ngalebetkeun mayit baca doana bismillahi wa ala millati rasulillah. Teu aya deui doa iwati eta kitu cekap. Sunahna ngucapkeun bismillahi wa ala millati rasulillah. Lajeng di mana rengse nguburkeun sambil sararea eta ngadeg di kuburan. Nah, urang teh ngadoa gitu. Sabab diparentah ku Rasulullah gitu. Istaghfiru li ahikum was'alu lahu tasbih fa innahul an yus'al. Pek ku aranjeun pangmentakeun hampura ieu dulur anjeun lantaran ayeuna tanya eta nalika maot teh dulur anjeun teh dipenta pertanggungjawaban dihisab supaya lancar dina waktu mayunan hisab gitu. Doakeun doana mah seueur mung diantawisna aya doa sami sareng anu waktos urang salat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkholahu dugikeun ka tamatna. Tah sakitu urang teh eta teh fardu kifayah atanapi wajib kifayah. Lamun teu dilaksanakeun ku sarea eta dosa. Tapi sing saha anu ngalaksanakeun eta teh bakal meunang pahala, bakal meunang ganjaran. Nah haturkeun nuhun, alhamdulillahirabbil alamin.